Ustad gening warasatul anbiya ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon. Pan ieu teh keur ngomongkeun alus hate. Tapi da ibu ge lamun boga barang di imah nu dipikaresep, tuluy dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema peditong sok silih omongkeun dibawa karena ilmu nu nyata saha urang mata hirup karek disebut batur, disebut kasep teh kuno goreng, disebut beunghar teh kuno miskin, disebut pejabat teh ku rakyat. Mata jelema beunghar boga tugas gera bere tu si miskin, tulungan jelema susah, gera talang jelema nu bingung. Tah tugas jelema beunghar teh eta. Ai karek disebut beunghar batur teu katulungan mah beunghar palebah mana bro? Naon hartina bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah lubak libu kudahareun lamun loba tatangan nu teu ngadahan. Naon alahirna luhur kuta gede dunia tapi loba nu sangsara teu kabelaan. Naon hartina jadi pejabat lamun rakyat teu katulungan. Mata aran hirup karek sesebutan. Disebut beunghar kuno miskin bari si miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan. Si miskin bagianana matak lamun aya di dieu jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Di luhur ge disebut pejabat ku rakyat. Da jara di pejabat teh eta teh dicoblos rakyat, lamun rakyat eureun nyoblos nyarek jadi pejabat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu. Matak saenggeus jadi pejabat teh tong sok api-api poho ka rakyat. Apan silai kararadi teh lantaran dicoblos rakyat, hargaan ka hayang rakyat, apalkeun ka nyeri rakyat, sing wawuh kana kabingung rakyat. Itulah nu diarep-arep ku rakyat. Lain pagede-gede bak karena nahawan baligo gede rakyat mah teu butuh baligo, butuh nage gawe gede ke rakyat. Ulah sagala rupa ke rakyat kenyataan mana bro? Geuleuh atuh da ieu karek disebut hareupeun jelema, hareupeun Allah mah cantang tuh disebut pejabat teh ku rakyat we. Da rakyat eureun nyoblos mah teu jadi pejabat, mata rakyat mah teu butuh janji, tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos.